Dumadak di negara Indonesia teh jadi sorotan dunia. Dumadak jadi sorotan sebuah negara agamana beda-beda. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, ka Ahmadiyah ono sing iki mah akeh ge lah wis den berantase ana maning. Masya Allah di Indonesia mah loba tapi tentrem hirup teh damai di urang teh saking Masya Allah di batur mah teu meunang salah saeutik deuk kumaha teu damaina atuh sebab berkeyakinan nu beda-beda. Hiji mangeranan ka Allah, nu hiji ka batu, nu hiji rasulna ka Kangjeng Nabi, nu hiji ka Mirza Gulam Ahmad. Aya deui di Bandung mah Asep. Ya Allah, ya Rabbi teh budak ngaku nabi bloon. Di urang tapi di urang tentrem. Sebab lawan di urang mah rembung perang jeung sabodohan. Sabodohan adem tentrem, mayoritas Islam tapi tenang di Indonesia. Wah, lamun di batur geus kumaha. Sangkilang ge Kristen ngalang ketek bae ka urang. Ngalang ketek di urang we. Kafir teh ngalang ketek, mun cara urang mah nyana teh mun cara jurus mah noelan asup, noelan asup. Tah, di urang tapi Islamna tenang. Tentrem jadi sorotan dunia. Hidup bisa babarengan beda keyakinan. Masya Allah. Can nyahoeun nya mah lain sakadar sakitu. Tuh di Jawa Tengah mah saimah bapana Kristen, emakna Buddha. Emakna tah. Anakna nu hiji Katolik, nu hiji Islam, nu hiji deui Hindu, saimah rejeun. Di Jawa mah mengkonon ge. Coba eta. Urang lo jadi takeun salah tiga ya Allah. Ya Rabbi, tapi damai. Itu keyakinan masing-masing mah. Tak eta di Indonesia teh boga kaleuwihanana kos kitu boga kaleuwihanana. Masya Allah, hese di negara batur badan kos kitu. Tah, ya urang hirup di Indonesia di negara anu aman, tentrem, tinggal bersyukur. Ndek ibadah di mana bae los, di masjid, musola, di Masjid Salim, acenah rame teh ka Gunung Karang ada itu los. Acenah ka Leuweung ka Lampung sia tinggal ngaran ge. Di mana orang ibadah di Indonesia mah? Hai saldai. Nih jelema nu ngomongkeun urang cenah geus hararese ibadah, teu becuseun teh mah. Cenah ieu mah kurang kaganggu banget. Atuh kaganggu mah di mamana ge kaganggu bae. Orang sorangan ge tilok ibadah ieu teh budak ya. Ngomongna doang. Tah. Hi masyarakat mah tentrem. Di luhur tentrem. Eueuh naon. Situasi kuari ieu nu mawa teu tentrem teh haok. Itu salah setik mah teu meunang aing salah. Bagus palalin terjasa burung sia. Wak. Masya Allah rame jadi nukir. Laun orang nutur nu kitu bae haju kaburu paeh rugi. Komo geus karolot mana naonna. Lain pake maca sholawat, maca Quran. Endahan seserian sorangan. Diuk seri kenangtung seserian. Masya Allah. Pamajikan lagi geus gede bae. Salaki jadi kolengki cek keneh ya. Gara-gara HP.
kan orang cerita ngaji lu dilaksanakan jeung moal hendak ngaji orang hiburan geus deuk harares ge masalah mah moal kapake ngaji moal geus masalah misalnya kuari brek sarare kabeh masalah henteu salah henteu ih kiai bajar tadi gitu-gitu geus harees ya sebab naon sebab itu negara lagi lain negara syariat tadi negara demokrasi Pancasila menang karuhun urang baheula tegep Pancasila tegep kabelah dieuna rada kurang tegep nu ngalaksanakeun terus kabelah dieuna atuh leuwih teu tegep lain dasar undang-undangna tetapi ieu nu ngalaksanakeun sabarodo teh mah kumaha nyararana bae geus penting mah urang ngamankeun diri urang ngarobah diri urang lamun nyana dek ngarobah negara bangsa urusan nyana tapi urang mah mani ngarobah diri urang bae nu tadina can resep salat robah supaya datang ke harideung coba tarang lain salat berarti harideung da pokona mah ketrokan habek tah robah nu tadina can resep hudang ti peuting hayo kiih bae mah paksakeun ku urang hayo geus supaya dirobah